Tah wargi tinggal ya. Jalanan ayeuna menuju musim batuk, menuju musim panyawatnya wargi teh. Perubahan cuaca sih gana nama. Tah, kuring pada ngenalkeun deui obat batuk ya. Mung ieu teh dasar mah diarit ge moal nanaon. Sok sanaos ieuna seukeut kitu tah, ieuna teh seukeut. Tapi ieuna kitunya tiasa dimanfaatkeun ieu teh. Tah, diangge lanong batuk gitu wargi nu kieu teh. Upami wargi gaduh panyawat batuk anu sok ngagelek-gelek gini, atuh. Nu kieu we ngahaja. Tuh, ngahaja ngalan nu kieu. Ieu teh warisan ti para sepuh kepungkur ieu teh lanong batuk. Naminana teh ieu teh ilat. Ilat, ieu teh disebatna teh humut ilat. Dipasihkeun ka domba ge tiasa nu kieu teh nya, parab domba. Mung ieuna tiasa dimanfaatkeun kangge lanong batuk. Dikumahakeun cenah di kieu carana tah. Bismillahirrahmanirrahim. Sim kuring panuju batuk kayak gitu. Kayana sih sana diarit dipasihkeun ka domba warginya moal nanaon da moal. Sae malahan mah. Tuh. Nah, gitu warginya. Janten anu namina lanong, lanong-lanong alami boh kangge sato, kangge ternak atau napi kangge urang. Salarasna mah seueur di alam. Di luweung gitu. Mung kadang urang keterang cara ngagunakeun sareng cara ngamanfaatkeun. Nah, sekali deui humut ilat tiasa dianggo lanong batuk, daunna tiasa dianggo parab domba atau napi embe. Tah gitu warginya. Pokokna nama tekeng hilap semangat hatur nuhun.